Oke, welcome back motherfucker. Jadi selamat datang bagi kalian yang suka konten-konten memang non faedah. Pokoknya mah jangan lupa like, comment, and subscribe ke walaupun tidak berfaedah. Segitu. Lo bang ngebangus. Kok? Bisa mana nolong? Boleh tanding. Jadi itu kaburu prepare. Tah guys, ayeuna teh Mamang jeung Mang Tatus erek ngecamp di Cikidang. Gabut euy di mama stres loba picarekaneun. Heueuh loba ngabangus. Modal salah, sare salah. Dia mah yang kabur euy ngan toga duit teh kabur teh. Stop it. Get some help. Jadi kabur ka sawawe. Ek bari ngaliwat jeung Mang Tatus ya teh euy. Balik ngurak ya mumpang geus di tanduran. Sawana tuh anjir. Cerah kieu suasanana tuh. Aduh mantap kieu nih lur, tingali usaha ya mek gorokan sawaragna oge bebas lah nu aing pokona mah panci kieu mah anjing loba sireum. 5 menit kemudian. Mang Tatus bisaan tuh tina awi ngajian tuh naon eta teh di kumaha Mang Tatus? Di Golondong sebutna teh. Oke. Da di dia mah saukur narok suluh bisa nage. Aduh menikmati suasana angin malam pokoknya manis lur. Camping tuh anjing. Bari ngopi, udud, kopi di gunung guys, gunung lain di leuweung lain. Di gunung pokoknya mah masak nasi iya aya endog jeung asin nyambal we alah mantap pokoknya mah lur. Hampura Mang Tatus tuh sanguna geus nolol guys. Tuh geus nolol sanguna. Oke, welcome back motherfucker. Jadi Mamang ya guys segala rupa lah geus masakan endog ya. Geus masakan endog gitu tuh. Endog di Goar Gaer. Tinggal angket terakhir belum asin jeung Mang Tatus itu tinggal keur ngadaguan naon itu sanguna asak nujudinan nujud di bubu pokoknya mah kitu we lah. Kamari teh hujan wae euy sugana yang agen teh hujannya barudak ulah hujan wae gila tuh dah hauda wae gila heuh nya lieur jadi jelema mah. Mang Tatus sakeung ngaguar gaer eta bisi asak sebelah sanguna. Soalnya Pak Mamang tuh bisa di nu kai mah di nu awi mah bisa naga nami jikom Asia. Udah lah ya nama lur ngopi. Mang Tatus sekat tempo hampura ieu teh soalna HP-na nu itu teh jadi dipakai gitu ku adik jadi ayo nama makailah HP Mamang nu butut kontenna ampura mun ada kurang jelasnya gitu malum HP butut. Hah? Ada rumak anjing Kurang ajar sianya. anjing pokoknya mah lu ceritana itu yang niisnya. Asup anjing. Asup lur. Kajauh tenda bos. Depan itu. Bunga tuh. Alum lah teboga modal taya ledna. Taya Mang Tatus. Tuh, sangunanya. Katempo anjing tempo. Tuh sangunanya nolong. Goblok.
Oke barudak, jadi ya guys, jadi iya na. Meskipun saeutik ya anjing teh. Tah tempo sakieu kuduanan. Jawa. Jewang enak mah. Bismillah we lah, kan? Terus kamu gitu? Ah, Sini. Mbak, kalau apa? Kita beladiwan. Mbak, Beladi. nah pokoknya mah. Asin nama tak keburu lah. Udah ngaruh gitu teh. Temen dukung cuacana. Baru ya. Mantap, Cok. Ke rumah kami teh duaan teh can dahar, tisuk. Kayak dahar ayeuna. Aslina, teu bohong. Nuju marahan. Yo aya. Ayeuna. Iya, waktu. Kan dia enggak sunata. Tapi nikmatnya. Kan itu mengenai juga nih. Bayar ya. Anak kebat ya. Ayo kita bilang ya. Jadi kata. Mun aja malu na. Buat meeting. Ya, saya. Oh, jangan lah. Apa kenal gitu. Terus ya. Itu anak pun saung lur dengan saungnya rada chaos. Tulur di tukang teh Cigedang rada jauh paling karena 15 meternya ya. Paling karena 15 meteran ke karena kasih Cikidang badag teh. Cuma sawah. Hampir tak temponya poek. Karena HP na butut. Pakai cengek meh nikmat. Wah. Kemah memang ada nyen podcast kemanya jeung camping horror insyaallah apa yuna hampura memang ada rewok udah lapar cendahar ya memang teh meni cara rapi iya teuing euy kaburu tanteng jadi teu kaburu prepare alhamdulillah ya Allah ubin We are Venom. tentang cok sebenarnya mah langit teh poek sok yeun brog geuning hujan ya itu soalnya tendana can pernah di ya gini dites na cai hujan tapi teh agak pernah sekali gini basa di makam ngan anu basa teh handap naungko teh jeung padahna handapeun saung itu bocor mah tenan naon memang mah cicing di dieu we hujan oge langsung cicing bocor tendana mana saya pican ditameakeun teh. Mamang di belakang. Udah lapar. I like this. This is cute. Hadena bieu. Oma mah ting kunaon euy ngan kopi sok kataplek wae. Aduh. Kayaknya ino kape jadi. Nawain kemana ngerok aja. Hujan. So be happy pokoknya mah hidup mah kudu dinikmati. Ya, lur. Ngopi ya nama sing tenang we. Mending bawa itu kan. Naon? Santai.
bedog badag ayo naon tinggal kadek cemang tatus ge saya mah siap we pokokna mah paling depan. Mahnya geus make tergos kieu sieun gene nya siap pokokna mah. Tapi si Gana mau apa bawa? Basra bancet lur di mah lur. Tuduhan lah, ngecaan. Tah lur. Jadi nama memang erek sarenya itu dah lah geus sakitu moal ka mana-mana deui da. Ngeundangan we kemarin teuing erek nu foto brut meureun ka hareup nama. Hampura aya rada HP na butut lur.